Kamari orang papanggih jeung Ustad RW ngobrol tuluy hayang dipanggieunkeun bedog paragi ngabunuh cenah. Aduh cik urang teh paragi ngabunuh naon ieu teh eta cenah paragi pamencitan. Soalna sok loba tetangga anu nitah mencit cenah kitu mencit hayam, mencit entog, mencit naon we cenah geuningan heueuh cik urang teh piraku we dari Ustad mah sok loba anu nitah cik urang teh nya hayam-hayam entog-entog wae mah heueuh cenah aya oge di ieu mah itu teu mararatut cenah. Nah geus teu matching pisan cenah rupana ge geus jiga geus siga nanahawan cenah pokona mah geus teu mantes senajan kamari mah cenah dipake mencit hayam kalah nyungseureikeun hayamna oge. Dipake mencit entog kalah nyanyi entogna oge ampun cik urang teh. Apal bah dinya mah ketang heureuy nya. Tapi asli euy dina palebah nitah nyieun bedogna mah asli ieu teh bohong urang oge kitu nya soalna heueuh cenah itu boga oge geus butut gitu. Oke cik urang teh urang gaskeun tapi cenah hayang tina bering heueuh cik urang teh sakalian urang nyumponan kamari aya nu ngomen tah cenah sepil nyieun bedog pamencitan tah ieu euy. Ngan anu dijieun ku urang ieu mah lain bedog anu spek atas tapi spek menengah lah kitunya soalna panjangna ge ngan saukur di angka 25 cm-an aja ieu mah cocok keur hayam keur entog keur domba sabaraha mah ketang keur sapi oge bisa wae ngan kudu di tangan anu geus profesional anu geus biasa lamun di tangan anu kerek diajar mah ieu teh biasana mah ponok teuing kitunya soalna moal kakokop beheung sapina gitu tapi da ningali di luar negeri mah euy 20 cm da paragi mencit sapi teh kitunya da geus profesional eta mah nya beda jeung di urang kitu tah. Tah ieu proses sama geus nepi kana dieu deui nya teu kudu loba carita pokona mah penting ieu jadi bedogna tah ayeuna digereselkeun sapertikeun biasa sapertikeun kieu sing herang pokona mah nya tah ari bedog pemecitan mah da teu kudu direka-reka sabenerna mah nu penting mah ayeuna lancap nu penting lempeng nu penting si pohanana kolot sabab nu dialatna ge seuseuketna nya lain ayeuna kekuatanana kun masalah kekuatan nomor 2 tapi nomor kahijina seukeutna beda jeung bedog tebas kitu nya. Tah jadi sapertikeun kieu digerengsengkeun deui sapertikeun biasa. Cahnya seperti kitu lah pokokna mah sing madep we pokokna mah ieu bakal jadi bedog anu berdarah euy pokokna mah sabab bakal dipake mencitannya tah ayeuna ieu ngarah leuwih menarik urang dijom heula saeutik tah aduh tingali tadi kieu serepetkeun teh teu ngarah lancap madep pisannya tah tuh madep tah setelah ieu ayeuna urang bikeun heula kana seuneu tah nya tuluy ayeuna urang anclomkeun heula kana jampe sapertikeun biasa. Tah ieu euy pokona mah teu urang bersihan heula nya pokona mah ieu tampilanna mah sapertikeun kieu nya tah teu kudu direka-reka teu kudu aya di kitu kieu nu penting ayeuna jadi tah ieu hasilna mah geus tah ieu teh bedog terkeren euy pemencitan mah kieu teh aduh pokona mah ulah coba-coba pokona mah bisi rek dicobaan kita sok ngan ulah ka urang kitu nya nuhun marana geus laju jempolna kade bisi poho.